nyata ngajadikeun suri tuladan contoh anu paling sah deui nyata contoh anu pangsaesana litanti Kangjeng Nabi. Ari Nabi nyata diutusna keur nyampurnakeun akhlak. Allah bikin kadang-kadang urang mah Allah geuning diutusna junjunna alam teh nyata keur nyampurnakeun akhlak. Hari urang eta mangrupakeun hiji umat dijadikeun umatna Kangjeng Nabi, kadang-kadang urang hayang salamet dunya akhirat tapi teu pati hade eta akhlak. Hayang urang nyaeta bagja dunyana bagja akhiratna, kadang-kadang akhlak teu pati sae. Kadang-kadang urang nyaeta hayang sae, kadang-kadang urang mah bujeng-bujeng teh eta urang ngajaga araksa diri pribadi sakabehna sagemblengna. Kadang-kadang hisa sahiji tina naon tina urang anggap otak teu biasa ngajaga jeung ngariksana eta anggap otak. Kumaha sakitu bahasana urang teu biasa ngaraksa. Sedangkan ari Nabi dijadikeun nyaeta Rasul, dijadikeun Nabi, ngajadikeun nyaeta diutusna Kangjeng Nabi nyaeta keur nyampurnakeun akhlak. Lamun urang hayang urutan berarti urang teh kudu sae akhlak.